Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Fitnatu rajuli arifat fitnahna hiji lalaki fi ahlihi di ahlina ieu si rajul wa malihi sareng hartana ieu rajul wa nafsihi sareng awakna ieu si rajul wa walidihi sareng anakna rajul wa jarihi jeung tatanggana rajul tukaffiruha eta ngiparatan kana fitnah naon as-sholatu sholat wa shaumu sareng puasa wa shadaqatu sareng sedekah wal amru jeung marentah bil ma'rufi kana kaalusan wa nahyu jeung ngalarang anil mungkari tina pamungkaran. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim wa Tirmidzi sareng Imam Tirmidzi wa Ibnu Majahin sareng Ibnu Majah an Hudzaifah katampi ti Abi Hudzaifah. Pirosun ari amparan lirojuli eta tetep pikeun hiji lalaki wa pirosun sareng aya amparan limroati eta tetep pikeun hiji bojona ieu si rajul wa salisu sareng ari nu katiluna lidhaifi eta tetep pikeun semah wa rabi'un sareng aya nu kaopatna li syaitani eta tetep pikeun setan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim an Jabirin katampi ti Sayyidina Jabir. Fadlul alimi ari kautamaan jalma anu berilmu alal abidi ngunggulan kanu sok ibadah kafadli eta cara kautamaanna kami ala adnakum kapang rendahna ti antara aranjeun. Innallaha sayaktos Gusti Allah azza maha mulia Allah wa jalla sareng maha agung Allah wa malaikatahu sareng malaikatna Allah wa ahlas samawati jeung ahli pirang-pirang langit wal ardi sareng ahli bumi hatta namlatu sehingga sireum pihujriha nu tetep dina liangna ieu namlah wa hatal hut jeung sahingga lauk pil bahri anu aya di lautan layu salluna eta yakin maca pangmentakeun hampura sadayana ala muallimin nas ka jalma anu ngawuruk jalma-jalma al khaira kana kaalusan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis ada At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Fadlul Qur'ani ari keutamaan Al-Qur'an ala syairil kalami ngunggulan kana sakakarina omongan kafadlir rahmani eta kaunggulanna Allah ala syairi khalqihi ngunggulan ka sakakarina makhlukna Allah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Hurairah. Fadlul alimi ari kautamaan jalma anu berilmu alal abidi ngunggulan kanu ibadah kapadil qamari eta cara utama na bulan Lailatul Badri dina poenan bulan purnama alasa iril kawakibi ngunggulan kana sakakarina pirang-pirang bentang. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Nuaim an Muadin katampi ti Muad. Pudilat diunggulkeun saha almar'atu hiji awewe ala rajuli ngelehkeun ka lalaki betis atin kalawan salapan watis ina sareng 80 naunana juzna minal ladzati tina kangeunahan walakinnallaha tetapina Gusti Allah alqa eta nibakeun Allah alaihinna ka itu mar'ah al haya kana kaera. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Fadlu sholatil laili ari kautamaan salat waktu peuting ala sholatin nahari ngunggulan kana sholati beurang kapad li sodaqoti sirri eta cara kautamaanna sodaqoh sasamaran ala sodaqotil aliyati ngunggulan kana sodaqoh terang-terangan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Malik adim di Mas'ud katampi ti Ibnu Mas'ud. Fi'lul ma'rufi ari migawe kaalusan yaki eta ngaraksa ieu fi'lu masori asyui kana pirang-pirang jalan kagorengan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Sa'id al-Khudri. Fuku kudu ngalepaskeun aranjeun al-aniya kanu ditawan wa ajibu sareng kudu nyubadanan aranjeun adaiya kanu ngundang wa at'imu sareng kudu mere kadaharan anjeun al-jai'a ka jalma anu lalapar wa'udu sareng kudu ngalongok aranjeun al-marido kanu gararing. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Musa al-Asy'ari. Fil jannati eta tetep di surga mi'atu darajatin ari 100 derajat. Ma ari lalakon baina kulli darajataini di antara sakur-sakur 2 derajat
kama eta saperti perkara kama saperti lalakon baina samai di antara langit wal ardi sareng bumi wal firdausu sareng adi surga firdaus a'laha eta pangluhurna jannah naonana darajatna wa minha sareng eta tetep tina itu jannah tufajaru dikocorkeun naon anharul jannati pirang-pirang wahangan surga al arbaatu anu opat wa min fawqiha sareng tina luhurna ieu jannah yakunu bukti naon al arasyu aras faida saatumu mangka di mana-mana menta aranjeun Allah ka Gusti Allah fas'aluhu mangka kudu menta aranjeun kabeh ka Allah al firdausa kana surga firdaus rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa al hakim wallahu a'lamu bissawab.